Akhir ia acara cinta dan ibadah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkah payun hayu orang sami-sami panjatkan ke Allah anu maha luhur dengan segala puja kali puji kali syukur anu tiasa kaitkan hiji demi hiji wabidusus nikmat iman wal Islam anu ditanggalkan ke orang sadayana. Mudah-mudahan kuasilahna kubarakahna ayana ngalakukeun ieu acara urang sadayana wa Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan keimanan keislaman dunia wal akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam urang sami-sami jalipahkeun ka panutan alam baginda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ka para keluargana, para sahabat, para tabiin, para tabiat ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana diriungkeun ku Kangjeng Rasul wasilah na ieu pernikahan pun raih ayana dina syafaah Kangjeng Rasul yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pudesan anu Gusti nepi ka hormat dina waktu ayeuna moal seueur anu dibaca, moal seueur anu dicarioskeun nomor kahiji sim abdi hatur nuhun kaya pun raka anu parantos masihan waktos Asim abdi anggot biasa ngadugikeun sapatah dua parakatan anu bersangkutan sareng calon panganten pamageun. Para jamaah sadayana pun besan sim abdi ngada dina ieu tempat dina ieu pelaminan ngabantun atas nami calon panganten pamageut nomor kahiji juk jauh di Parakan di Lebak Picu dongkap kana ieu wilayah aya maksad sareng tujuan anu utami nyatana aya sababaraha hiji. Nomor kahiji bari nyandakeun silaturahmi. Naon margina margi sim abdi karaos bingah anu teu aya panungtungna dina waktos ayeuna. Tiasa bersilaturahmi sareng pun besan di dieu. Margi sim abdi sanes orang Sukabumi asli tapi orang Bandung kutub pangintennya. Namun panginten ku Allah dina waktu ayeuna biasa mayunan para jamaah sadayana alhamdulillah sim abdi sakeluarga besar nyanggakeun tali silaturahmi anu mana Kangjeng Rasul ngadawuhkeun man ahaba aysaba rizqihi wa yusala fi asarihi falyasil rahimah. Barang saha jalma anu hayang gampang milik rezekina hayang ayeuna panjang yuswana maka kedah nepangkeun silaturahmi nanya ka jalma anu teu wauh nepangan jalma anu kurang tara tepak merek ka jalma anu koret ayeuna sim abdi nangga tepang sareng pembesa di dieu nepangkeun silaturahmi sadaya keluarga ayeuna sim abdi di dieu nya. Muga-muga ku barokahna wasilah urang nepangkeun silaturahmi ti ayeuna kampung Lebak Picu kana ieu wilayah nomor kahiji muga-muga sadaya ku Allah dipanjangkeun yuswana digampangkeun milik rezekina wabil khusus ka calon panganten anu ayeuna bade akadan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor kadua pun besan sekeluarga dicanang secara singkat baik karena muninga tadi bade akadan tabu salapan ayeuna parantos tabu 9 kirang 10 menit panginten lamun teh mah dilami-lamikeun pilih ayeuna lewat tosna. Nomor kadua aya hubungan kapungkeun 5 bulan kapungkeun aya janji anu parantos pasini ieu Akang Ebo sareng Teh Rulan di dieu rehna Akang Ebo bade sija ayeuna ngalaksanakeun janji anu parantos pasini teh nyatana nganikah kalau jantan putri teges bapak anu wastana Teh Rulan. Sim abdi ngaraoskeun jalmi anu muslim, jalmi anu mukmin, anu alim katibaan ku sifat munafik. Karena sifat munafik di mana berjanji suka mengkhianati dina dangat ayeuna sim abdi bade nyangakeun silatul wa'di nepangkeun ayeuna kana janji anu parantos pasini. Anu mana pun besan sim abdi parantos ngajalankeun janji anu pasini kamari teh dina waktos ayeuna sim abdi nyuhunkeun kaya pun besan hoyong ayeuna pangangkatkeun engke dina sabada ieu serah terima anu wasana ieu Akang Ebo anu pantos aya di payun. Mudah-mudahan
ku barokahna ieu silatul wa'di nepangkeun kana janji anu pantos pasiri seluruh warga anu hadir dina ieu patok-patok dina acara pernikahan ku Allah ditebihkeun tina sifat munafik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena neraka jahanam anu panghandapna nyatana jalma anu munafik anu mana inna filal asfal al munafiqin, jalma anu munafik aya dina neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nomor katilu para jamaah sadayana pun besan anu kusim alfika hormat sadaya keluarga tinebang picu ngangkai ngabandaleut anu ieu para warga-warga sadayana sanes sasaha ieu teh sadaya keluarga besar akal ayeun ebo ieu ngangkai di ditu sadayana aya anu dijanjang, aya anu dijingjing, aya anu ditangeuy, aya anu dipanggul, aya anu dorong sadayana. Sim abdi ka sadayana ieu pun besan nyanggakeun silatul mali, nyanggakeun kana anu dicanak, kana anu dibawa, kana anu ditangeuy. Namun panginten pilih dia mah ari jalmana seueur sampai ka teu kaitung ari cacana kana salit. Hapunten anu sageung-ageung hapunten pun besan sanes alim nyanak anu aya di ayeuna material seueur, sanes alim nyanak anu aya di grosir, sanes alim nyanak anu di pasar bubuhan seueur. Namun ieu anu tangeuy, ieu anu dicanak, anu disuhun, anu di sadayana ieu kemampuan keluarga besar sim abdi mangga nyangakeun mudah-mudahan ieu anu dicanak, anu disuhun sadayana cing jadi sedekah khususna kanggo ayeuna calon pangantin pamenggeut umumna kanggo keluarga besar sim abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna kana ngeunaan hadis Rasul as-shadaqah tadfa'ul bala, sedekah mata ngajarikeun hahalang kana balahi. Mudah-mudahan budak sadayana wasilah ieu pernikahan cing ditebihkeun tina neraka jahanam. Amin ya Allah ya rabbal. Nomor kaopat sim abdi badai nyanggakeun silatul aqdo bebesan sekeluarga di dieu ieu calon pangantin pamenggeut teh sahanapeun abdi uswana kabilari ku bebesan di luhur sausap rambut di handap sausap dampal tina kawit ayeuna si abdi atas nami sepuhna nyanggakeun ka bebesan nyanggakeun ka teh bulan tina sagala kakiranganana, tina sagala kelebihanana. Bukti perjuangan cinta Kang Ebo kakak teh bulan teh tadi parantos mabok dina mobil moal uih deui bari tulikeun ka dieu demi cinta ka teh bulan. Tah kumari sakitu panginten nyanggakeun bapak ibu ieu rai sim abdi nitip saageng-ageungna. Lamun teh mah ieu Kang Ebo aya kakirangan dina ilmu agama, hayang pangdidikeun dina ilmu agama, kaleresan ieu aya madrasah. Waktu aya pangaosan hayang pangjejehkeun ka pangaosan. Lamun aya salat berjamaah, lamun teh mah teu aya berjamaah, ulah asa-asa ulah ngarasakeun beda anak matur ayeuna mah sabada diangkadan anak poe putna nyalira. Mangga ilmu agamana hayang pangjejehkeun kana sebagai sepuhna sim abdi parantos ayeuna kemampuan seperti itu. Oke, dina masalah duniana, dina masalah usahana berbeza, panginten teu kedah disalurkeun deui, panginten teu kedah dicarioskeun deui pas kaulinga, usahana, duniana, tah kumari sakitu sim abdi kabebesan di dieu nyanggakeun saalit saageuna tina kaduniaanana. Lamun teh mah teu aya tina masalah kaduniaanana hoyong pangjejehkeun, hoyong panguruskeun, hoyong ayeuna rumah tangga sareng teh ulan teh cing jadi keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Terakhir secara singkat baik nyanggakeun silatul doa para hadirin jamaah sadayana. Nungarana rumah tangga lain enteng, nungarana rumah tangga lain hal sepele. Ketika seorang ingin ayeuna menaiki puncak pasti melewati tangga. Dina tangga eta aya anu alit, aya anu ageng, aya anu runcing, aya anu datar, aya anu nyugah. Kumari sakitu ieu Akang Ebo sareng teh Hulan para jamaah bari nincakan ibadah anu paling mulia, ibadah anu paling lama, ibadah anu paling dipikan cinta ku Kangjeng Nabi nyaeta nikah. Saha jalma
anu teu ngalaksanakeun pasunatanana Rasul maka eta kekalebetkeun kana umat Rasul. Kumari sakitu dorong doa khusus di para guru, di para kiai, para jamaah sadayana anu ahli berjamaah, ahli sholawat, ahli madrasah sadayana doakeun ya Kang Ebo sareng teh ulang dina menjalani rumah tanggana ci runtut rahayu berkah salamet amin. Kacai cing Dede Salawi kadara cing Dede Salobang amin. Dina pada ayeuna seueur kasayana seueur kabarokahanana anu manosina keluarga sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal. Sakitu bae anu kami hatur dina masalah penyerahan di ayeuna dicekapan sakitu bae hapunten tapun besan sareng besan di dieu bila aya kakirangan tina ucapan sim abdi maklum masih kena diajar ayeuna lepat tina kabarosim abdi ngeresna tina pituh Allah Subhanahu wa taala kudu sofa wa hada qadar undur maqala wala tandur maqala wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.